Sebelum lanjut videonya, harap subrek CS aman. Jam sabaraha euy ayeuna? Teuing, geus lapar kieu. Sarua urang geus lapar itu kita tadi can dahar. Urang nengan rujakeun ya. Ayo, cing jangan kepeh teh. Ieu urang nengan rujakeun. Ayo. Nengan rujakeun naon we buah nu bisa dirujak. Heeh, tapi di ditu asa aya gedang. Kemari teh asa aya gedang jadinya anu masak. Kamari mah. Tangan deui. Ayo. Kemari teh asa aya gedang asak tapi tinggi mah aku poho deui. Lah manengan lawe. Tuh geuningan. Gimana aya euy. Sugan we nu boga deui. Asak. Teuing teuing boga budak teh meni hese di tita teh. Tonton talu aduh. Oh bela-bela na acan ka urang ieu teh aduh. Yang kemana sih teh teh nya? Gitu ieu teh. Sugan nu bogana urang ngalegrang. Tuh cengekna geus loba euy. Untung. Bari jeung lega keneh nya ka mana budak teh? Iya ya. Nu asakna mah sigana mah. Tuh, itu tapakna tuh. Sigana mah anu ngala. Tapi bae lah tapi lagi jangan rujak ieu. Aing mantau. Netan heula itu bisa aya anu bogana. Heeh, netan itu. Sareng rek naik. Naik malah. Urang. Sok atuh. Urang tunggu we. Sok tuh bro. Sok. Lain dalam jam 4 utara gangsan burung. Sok bro. Siapa? Jik budak saha itu nya naik ka gedang urang euy. Wah ieu mah bahaya. Ya anu bogana beuh. Tela. Sok cek aja anu bogana. Deh. Woi. Konaraos ya. Dengan gedang urang arah reul. Da ieu nian malingna teh. Goblok teh. Goblok kan ninggalkeun urang. Pesan gedang urang arah reul sia meureunnya. Coba urang mah dek latihan lelebutan. Kan urang batura lelebutan. Itu bet kabur atuh. Teuing atuh. No. Aya hileud sing lain sing apa bet kabur.